Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara kakoncara jujulukna Sirawi. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Pasir nulung kawin taya jawan bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Cileng. Si Topeng Mayit luncat mundur ka tukang lantaran kaget. Sedangkeun Ki Baraju nyerenge seuri manehna asa meunang angin. Ilaing tangtu kaget Topeng Mayit. Mana kehebatan kekuatan ilaing anu bisa ngabencarkeun sirah lawan teh ha? Beuteuk karasa naon-naon ku dewek mah. Heuh, ngan ukur sakieu geuningan kehebatan jeung kekuatan ilaing Topeng Mayit. Coba sia, kekuatan penerajang anu hebat deui euy, gunakeun ku si laing. Si Topeng Mayit henteu nyarita, ukur ngajanteng nangtung bari neuteup ka Ki Barajul. 100 kali ilaing nibatkeun penerajang. Moal aya pangaruh naon-naon ke dewek Topeng Mayit. Hayo sia, rasakeun yeuh. Ki Barajul maju deui narajang, leuwih garang batan tadi panarajangna.
Tapi seperti hana tadi, karap ejeng kahayang Ki Barajul susah pikeun diwujudkeunana. Sabab jirim si topeng mayit lingas teu beda ti kalangkang setan. Saliwat mah bet siga anu bisa ngaleungit upama pikeun jago anu masih kene can masagi pangartina. Saking ku cepet-cepetna gerakan si topeng mayit. Kekuatan Aji Bandawasa anu ngutamakeun kana rosa bedasna tanaga teu bisa dipake pikeun ngebantingkeun si topeng mayit. Malah si topeng mayit anu ngasupkeun runtuyan panarajangna kana anggota badan lawan. Dan seperti hana tadi deui bae, kekuatan panarajang si topeng mayit anu keuna kana anggota badan lawan ngeplos leungit kekuatanana teu aya pangaruhna pikeun Ki Barajul. Gacileng. Si topeng mayit mundur deui ka tukang. Manehna bener-bener kaget sabab badan lawan dilapis ku kekuatan ilmu anu memang aneh. Ki Barajul beuki gede hate. Manehna boga kayakinan si topeng mayit bakal bisa dirubuhkeun ku dirina. Sabab dina akhirna mah si topeng mayit bakal leuseuh beakeun tanagana. Mana kehebatan ilaing teh topeng mayit? Betueuh da naonan gedingan panarajang teh oi. Henteu pisan karasa naon-naon topeng mayit. Mana kekuatan ilaing sia? Si topeng mayit jadi ngarti lawan memang boga ilmu anu ampuh anu ngalapis dirina ku kekuatan anu aneh. Si topeng mayit neuteup seukeut ka Ki Barajul terus nyarita. Ilaing tetela boga ilmu waduk banyu Barajul. Kekuatan lawan anu keuna kana anggota badan jadi eueuh hartina. Tapi ingetkeun, dewek si topeng mayit lain jago kamari sore. Urang teruskeun deui ilmu makuna taruh. Dewek can rumah saeleh gajaten Barajul. Si topeng mayit ngarobah cara tarungna ayeuna mah. Manehna henteu jojor lalatan nyingkahan leungeun Ki Barajul anu rek newak sarta ngabantingkeun si topeng mayit. Ki Barajul puku be seuri. Suka hatena cek pikirna tinggal dibantingkeun ku manehanana. Harita Ki Barajul ngagajeleng luncat. Sedengkeun si topeng mayit tetep cicing siga anu ngahaja nganti datangna panarajang lawan. Beunang harita ditewak. Si topeng mayit ditewak lebah cangkengna. Dua suku si topeng mayit jadi ngabeulit kana awak Ki Barajul. Dua sukuna bet jadi leuleus bet henteu beda ti oray bae. Ki Barajul ngagerok barina ke tanaga aya ngabantingkeun si topeng mayit. Dina kaayaan keur ngagerok muka bibirna saperti kitu. Si topeng mayit ngalakukeun gerakan anu di luar dugaan Ki Barajul. Si topeng mayit ngawurkeun bubuk racun anu dikepeul ku leungeun katuhuna asup kana bibirna Ki Barajul. Bubuk racun teh jadi kapaksa kateureuy ku Ki Barajul. Gacileng. Si topeng mayit ngalepaskeun diri tina badan lawan. Celek. Si topeng mayit pancuh dina tangtunganana terus seuri bari nyarita ka Ki Barajul anu keur ngajanteng nangtung bari ngahuleng. Rasakeun kumaneh Barajul. Sanajan bener anggota badan luar dilapis ku kekuatan ilmu weduk banyu, tapi kayan anggota badan bagian jero mah moal kalapis ku kekuatan ilmu. Ilaing bener-bener hebat. Mun geus neureuy racun anu diteleg bisa nyelametkeun diri. Rasakeun pangaruhna eta racun kana beuteung ejeng peujit ilaing Barajul. Ki Barajul puguh bae kaget. Manehna henteu nyangka upama si topeng mayit bakal ngalakukeun tindakan anu saperti kitu. Wah, ilaing licik sia topeng mayit. Lain tarung cara jago sia deuleu ngagunakeun racun sedan. Curang maneh topeng mayit, curang sia. Ki Barajul hayang ngaluarkeun deui bubuk racun anu geus kateureuy, tapi teu bisa puguh geus kateleg. Kita Suara Karawang 103
FM. Bubuk racun anu geus kateleg ku Ki Barajul memang kawilang ampuh pisan. Dina waktu anu teu lila oge geus karasa ku Ki Barajul beuteung ejeng pejitna jadi perih ejeng panas. Antukna Ki Barajul ukur bisa sungar sengir bari nyeklan beuteungna geus teu bisa neruskeun deui lumakuna tarung. Karasa perih ejeng panasna beuteung jeung pejit Barajul. Eta deui kabatihan keampuhan bubuk racun anu geus kateureuy kateleg ku Ilai. Lumata henteu salah omongan dewek Barajul. Nasib Ilaing bakal sarua ejeng si Guntara. Satiap jalma anu wani hianat ejeng ngahina ka si Topeng Mayit pasti bakal ajal binasa ku leungeun dewek. Burial bun celik panon Ki Barajul ningali kalebah si Topeng Mayit antara ngarasakeun ka nyeri ejeng ka ambek lantaran geus dilicikan ku si Topeng Mayit. Sedan Ilai bener licik. Sedan Raden unggul maneh ngagunakeun racun. Ilaing lain jago sia. Rek ngomong naon bae Ilaing mangsa bodoh deuleu Barajul. Bikin ngabinasakeun jalma saperti si Laing teu kudu tarung sacara jago sajati. Leuwih hade rasakeun ayeuna mah ngeunahna sakarat sia. Ki Barajul ngagadebut rubuh terus gulang-guling ngarasakeun kanyeri dina jero beuteung ejeng pejitna. Bibirna jadi ngabuda panonna burial bun celik. Ki Barajul sakapeung gura gero bari ejeng jungkel jumpali ngarasakeun kanyeri anu luar biasa. Anak-anak buahna Ki Barajul anu ngabandungan kana kaayaan pamingpinna saperti kitu jadi bari ngungen. Si Topeng Mayit ngabagikeun paneuteup,na ka anak-anak buahna Ki Barajul anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian. Teu lila si Topeng Mayit terus nyarita. Kuburkeun si Guntara ejeng si Barajul ku Ilai. Sabab si Barajul ayeuna keur sakarat sakedeung deui bakal ngajampana jadi bugar. Si aya anu rek malas ka nyeri hayang balitungan ejeng si Topeng Mayit bisa datang ke paguron Topeng Laras. Ya. Ngan sakilat kirim si Topeng Mayit leungit tina teutepan. Caritaan si Topeng Mayit memang jadi kenyataan. Harita Ki Barajul awakna jadi heuras. Sapasang panona bun celik mundelik siga anu paeh panasaran. Anak-anak buahna Ki Barajul datang nyampeurkeun. Dareku gigireun Ki Barajul anu geus teu usik teu malik deui. Teu nyangka nasib Ki Guru pamingpin urang bakal kieu jadina. Nyaan si Topeng Mayit teu boga pisan rasa-perasaan ye. Kejem telenges pisan euy. Ki Barajul jeung murid kekasihna sarua perlaya euy. Jangan kudu kumaha deui atur geus kieu ye euy, kenyataan nanya. Teu bisa naon urang oge kangaranan geus paraja saperti kieu mah. Masih kene untung urang mah henteu dibinasa sakalian ku si Topeng Mayit euy. Nya bener euy. Mun si Topeng Mayit terus murang maring ka urang mah. Aduh, rek kumaha urang euy. Sarua meureunan nang karakpan euy. Ilmuna bener-bener hebat euy si Topeng Mayit. Ditambah ngagunakeun racunan ampuh ka Ki Barajul. Nguburkeun teh duaan sakalian ieu mah euy. Tah, nu matak oge umur mah lebah dieu euy. Henteu nyaho ari umur mah. Coba saha anu rek nyangka ajalna Ki Barajul bakal ku jalan nu saperti kieu. Bener teu? Nya geus lah. Tong loba ngomong euy. Ayeuna mah urang pula sarabe sakumistina Guntara jeung Ki Barajul euy. Anak-anak buah Ki Barajul jadi pahibut. Terus mula sara layonna Ki Barajul ejeng Guntara. Guru jeung murid anu tetela geus ajal binasa ku leungeun si Topeng Mayit. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Beja pabeja-beja
Kangaranan bibir jalma aya paribasa leuwih harus alabatan goong, leuwih seukeut alah batang mata pedang. Kapaguron topeng laras, beja ngeunaan ajal binasana Ki Barajul ejeng Guntara tepi kana ceulina Laras Anting ejeng Dewi Angrum. Laras Anting teu aneh mun harita ngajakan badami ka Dewi Angrum, inggi si topeng mayit aya datang sarta ngalakukeun tindakan ka maranehna. Kumaha atuh ya, Ce? Kayan urang di dieu teh, Ce Dewi. Ki Barajul ejeng Guntara nepikeun ka ajalna ku leungeun si topeng mayit. Abdi mah aringgis, manehna isuk pageto datang ka dieu, Ce. Anu saterusna ngalakukeun tindakan ka urang. Dewi Angrum neuteup antep ka Laras Anting. Manehna bisa ngamaklum lamun Laras Anting kaentepan ku perasaan salempang. Dalah sok sanajan Dewi Angrum oge sarua. Aca bisa ngamaklum kana kaayaan mana salira nyi Mas. Dalah sanajan aca oge nya kitu. Ngan anu jelas, urang memang kudu ngalakukeun upaya ieu mah ye. Upaya naon, Ce? Anu kedah dilakukeun ku urang teh. Taya geusan pakumaha-kumaha, Ce. Sarta anu bisa dijieun andalan ayeuna mah ku urang, Ce. Dewi Angrum ngahuleng sakedeung siga anu keur mikir. Memang bingung oge mun kudu ngahaja ngadadak neangan jalma anu bisa diandalkeun pikeun nying hareupan kadatangan si topeng mayit. Sanajan bener jago-jago bayaran teh loba, tur asal dibayar tangtu bakal daraekeun. Tapi ari ajen pangartina teu leuwih punjul batan si topeng mayit mah tangtu be taya hartina. Ningali Dewi Angrum kalakah ngahuleng, Laras Anting jadi penasaran, harita terus nyarita deui. Cobi kumaha, Ce Dewi? Upaya naon anu kedah dilakukeun ku urang, Ce? Kasaha urang minang saraya bantuan, Ce? Saha kira-kirana jago anu bakal mampu ngungkulan si topeng mayit, Ce? Nya, ari nurutkeun pangimetan ejeng hasil pamikiran aja mah memang iwal ti si Rawing anu bakal mampu ngimbangan si topeng mayit. Sebab seperti anu kungsi dilakonan atawa kejadian, si topeng mayit jeung si Rawing tarung tetela duanana saimbang, malah duanana jadi pada nyandangan tatu di jero. Jadi salian ti si Rawing mah taya nu kairong deui anu saja namanya Mas. Laras Anting ngahuleng neuteup antep ka Dewi Angrum, kangaranan menta tulung atawa bantuan ka si Rawing tangtu be moal bisa. Tapi atuh ari si Rawing mah rek kumaha menta tulung, Ce? Apan geus jelas salela ieu tindakan abdi ka si Rawing ejeng kulawargana, apanan apal aja oge. Dewi Angrum neuteup ka tempat anu anggang. Ngarenghap narik napas panjang bari terus kedalisan lalaunan. Lamun seug si Rawing bisa ngabantu maka urang, jelas kaayaan urang teh bakal tenang nih Mas. Ngan anu kudu dipikirkeun teh kumaha carana nya supaya si Rawing daekeun ngabantu ka urang. Eta tah anu kudu dipikirkeun ku urang mah nyi Mas. Laras Anting jadi bingung. Rek bisa menta bantuan kumaha ka si Rawing. Sabab salila ieu tindakanana ukur ngarah ejeng ngarinah ka kulawargana si Rawing. Upama teh Laras Anting menta dihampura sarta ngayakeun hubungan anu hade ejeng pihakna kulawarga si Rawing can tangtu bisa dipercaya. Dewi Angrum anu harita kadenge nyarita deui. Kamampuan si Rawing malah kabandungan ku urang waktu nying harepan Ki Barajul. Apan jelas geuningan Ki Barajul ngaku secara jujur karena keunggulan si Rawing. Jadi dumasarkan eta kenyataan, urang memang kudu mikirkeun cara anu hade nyi Mas. Sangkan urang bisa akur ejeng kulawarga si Rawing. Kitu jalan pikiran Ce Dewi dina waktu ayeuna mah nyi Mas. Nya, tapi kudu kumaha carana, Ce? Da jelas mun urang-urang mah moal bisa dipercaya tangtuna oge. Sabab geus goreng tadina teh, Ce. Jelas kudu aya anu jadi cukang lantaran, Ce. Tah, memang lebah dinya anu bingung keur eca oge nyi Mas. Kudu kumaha carana sarta saha anu bisa jadi cukang lantaran. Laras Anting jadi inget ka Aji Sutra anu jadi lanceukna. Anu dina akhir-akhir ieu malah jadi biluk ejeng deukeut ka kulawarga si Rawing. Laras Anting terus nyarita deui ditujukeun ka Dewi Angrum. Ce, abdi jadi inget ke Aji Sutra, Ce. Dina akhir-akhir iya Aji Sutra lanceuk abdi.
sigana baik deket pisan ka kulawargana si Rawi. Tah, jadi paling oge cek, ka Aji Sutra meureuna kudu anu jadi jalana. Upamana teh mah urang kudu akur jeung kulawargana si Rawing cek. Dewi Angrum tembong dina waktu harita unggut-unggutan, manehna oge jadi kabuka pikiranana ngeunaan Aji Sutra lanceukna laras anting. Tah, nya bener. Ece oge jadi inget aya namanya. Nya mending keneh Aji Sutra lah kitu mah, anu di deketan ku urang nih, Mas. Tapi mun abdi mah tetep moal ngandel Kang Aji Sutra oge, ce. Jadi kudu anu sejen, ce. Ulah abdi anu ngadeketan Aji Sutra mah, ce. Nya atuh lamun kitu mah, keun beo ce nya. Engke anu bakal ngadeketan Aji Sutra. Da piraku rek tega ngantep urang, upama bakal jadi korban tindakan setopeng mayit. Upami Aji Sutra tos simpati ka urang. Nu matak abdi mah masarakeun be eta mah kana cara anu bakal dilaksanakeun ku Cedewi. Nya harapan mah mudah-mudahan be ku ayana Kang Aji Sutra anu jadi cukang lantaran pemaksudan urang biasa tinekanan ce lepas tina ancaman tindakan setopeng mayit. Nu matak kitu be aya namanya Masnya keun ece anu bakal nyobaan ngabaladah sabab harapan urang memang ukur hiji-hijina nyatana si Rawing. Dua nana akhirna aya dina kasapukan Dewi Angrum bakal nyobaan nepungan Aji Sutra pikeun pamaksudan laras anting anu boga karep hayang akur jeung kulawargana si Rawi. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Laras anting neuteup ka Dewi Angrum, tetepan anu ngandung pangharepan sangkan pamaksudan tinekanan. Tah kitu be atuh ce. Abdi mercayakeun sapinuhna ka Cedewi ngeunaan nepungan Aji Sutra mah. Muga-muga be naon rupi karep pamaksudan urang masing aya dina kelancaran ce tur tinekanan. Isukan meureunana Cedewi bakal nyobaan ngamimitian datang nepungan Aji Sutra. Da moal bisa sakaligus, tapi kudu nembongkeun heula sikep jeung caritaan anu bakal narik simpati jeung percaya pikeun Aji Sutra. Upama geus percaya kana caritana ce mah piraku make gagal atawa teu diperhatikeun sabab kaayaan urang anu sasatna aya dina ancaman setopeng mayit. Dewi Angrum boga rarancang pikeun nyobaan dina poe isukan lumampah ka pilemburan si Rawi. Leuwih ti heula anu rek ditepungan jeung dideuketan teh nyaeta Aji Sutra lanceukna laras anting. Waktu terus lumaku marengan insan anu magelaran di pawenangan. Caturkeun mangsa wanci peuting sumanding. Dewanista terus pamitan ka Ayu Manganti. Manehna rek init lantaran aya kaperluan. Nah, ayeuna newek rek miang Ihayu. Sakumaha anu geus dicaritakeun sama barangkali ngarah henteu ngahamut-hamut waktu jeung nalanga. Salila newek eueuh di dieu ulah rek nyoba-nyoba ini ngabur kaloloskeun diri. Sabab moal aya hartina ngajen teuing kumaha oge tetep balik deui ka dieu. Sabab ieu wilayah daerah memang geus aya dina mangaruh ilmu dewek. Ieu omongan ulah dianggap eueuyan. Tapi memang induk ngajana alana. Nah, ayeuna dewek miang nya. Ya. Corana. Kelas. Ngan sakilat jirim Dewanista geus leungit tina teutepan ditereuy ku belegbegna peuting. Ayu Manganti ngahuleng sorangan mikiran kaayaan nasibna.
Sanajan bener ayu manganti kawilang awewe anu teneng ludeng gede wawanen, tapi manehna oge sadar dirina keur kakandungan. Kanyataan anu memang nyalampangkeun oge kasalamatanana. Upamana teh mah diparengkeun aya gangguan ti sato galak. Ayu manganti moal bisa nyalametkeun diri sakumaha mistina. Ayu manganti ngarahuh jero hatena bari sumambat ka Jaka Sinangling anu jadi salakina jeung ka Sirawing mitoha lalakina. Kang Angling, ieu abdi ka piraku abdi diantepkeun onama. Ayeuna aya di daerah Pileuweungan anu jauh ka ditu ka dieu. Kumaha atuh ieu teh abdi ka? Tulungan abdi Kang Angling. Ama Rawi, piraku teh ngantep diri abdi ama. Incu salira ama bakal jadi korban dewa nista. Ya abdi tulungan ama Rawi. Ayu manganti jadi miharep kadatangan Jaka Sinangling anu jadi salakina atawa Sirawing mitoha lalakina. Sabab upama eueuh anu nulungan datang kadinya, geus bisa dipastikeun nasib budak atawa jabang bayi anu keur dikandungna bakal jadi korban si dewa nista. Tapi ayu manganti ras inget deui kana kaayaan eta daerah patempatan nu sabudereunana geus dipager ku kakuatan elmuna dewa nista. Ayu manganti bener-bener sedih jeung nalangsa hatena. Sabab beuki asa ngajauhan harapan bisa jadi kanyataan mangsa dirina aya anu nulungan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Hate jeung pikiran ayu manganti anu ngait terus ka Jaka Sinangling salakina. Bet jadi terus rasa tembus kana batin Jaka Sinangling anu harita bet jadi henteu bisa tenang hatena, henteu bisa dibangbalerkeun, terus ngait ka ayu manganti anu jadi pamajikanana. Jaka Sinangling peuting eta jadi teu bisa sare, antukna ngoneal hudang tina ngagolerna. Kaluar ti jero kamar malah terus muru kaluar ti jero imah. Jaka Sinangling ngajanteng nangtung di buruan imah. Jaka Sinangling ngomong sorangan dina jero hatena. Teu bisa sare bae peuting ieu mah ye. Hate jeung pikiran terus ngait ka ayu manganti anu jadi pamajikan. Beuki teu bisa tenang jeung salempang hate aing ka ayu manganti. Keur naon anjeun ayeuna ayu? Jeung aya di mana atuh anjeun ayeuna ayu? Hate jeung pikiran akan jadi teu bisa tenang. Mudah-mudahan deui Amarawing bisa buru-buru aya laratan. Tada teuing bagjana mun bisa riung mumpulung deui saperti bihari ayu. Jaka Sinangling bet nyoreang mangsa katukang. Inget deui kana lalampahan anu geus disorang. Liku-liku kahirupan memeh bisa babarengan jeung ayu manganti. Jaka Sinangling jadi ras inget ka Sangiang Roban. Kahudangna ingetan ka Sangiang Roban. Ngajadikeun Jaka Sinangling aya pikiran hayang tepung jeung Sangiang Roban. Jaka Sinangling musirkeun pikiran jeung ngagemblengkeun hatena kalawan harapan bisa tembus ka Sangiang Roban nu dipamrih bisa meunang katerangan ngeunaan ayu manganti. Tetela anu dilakukan ku Jaka Sinangling aya hasilna. Sabab harita ku Jaka Sinangling bisa kadenge jelas sorana Sangiang Roban anu tangtu be ukur bisa kadenge ku Jaka Sinangling ngungkul. Sinangling, ulah bisa ngerti kana kaayaan Andika dina waktu ayeuna. Pasti keur prihatin
lantaran hayang panggijeng pamajikan. Adik kaula sanajan teu bisa ngajirim, tapi dina ieu kasempatan bisa kene nulungan nuduhkeun ngan aya anu matak hanjakal Sinangling. Nah, hanjakaku masang yang roban. Coba jelaskan ka kuring. Nu jadi hanjaka kaula bisa nuduhkeun ka tempat di mana ayeuna ayu manganti. Ngan hanjakana pikeun kaluar deta tempat di pagerku ilmu jalma anu mawa ayu manganti. Kaula teu mampu nembus kekuatan ilmuna. Jadi bisa panggih jeung ayu manganti ngan moal bisa balik deui atawa kaluar ti wilayah eta patempatan. Itu dah Sinangling. Kulangan ukur mampu sakitu. Jaka Sinangling kawilang bunga anu lain di kieu na hatena. Sabab Sang Hyang Roban tetela masih kene bisa ngabantu ka dirina sanajan teu bisa sapinuhna. Nganuhunkeun kena perhatianana Sang Hyang Roban. Nu penting mah kuring bisa tepung lawung ejeng ayu manganti anu jadi pamajikan. Kitu tah penting nama. Aye, mun memang kitu mah Sinangling, kaula bakal ngajajabkeun tepi ka tempat di mana ayeuna ayu manganti nya. Tapi sakali deui kaula nandaskeun ukur bisa nganterkeun moal bisa mere tuduh keur jalan kaluar gesan bisa nulungan ti eta patempatan. Jalma anu geus mawa ayu manganti memang pinunjul ilmuna. Kitu tah Sinangling. Jaka Sinangling geus henteu loba deui mikirkeun naon-naon. Anu penting dirina bisa tepung lawung ejeng anu jadi pamajikan. Jaka Sinangling gura-giru asup ka jero imah. Terus ngahudangkeun Aji Sutra tina sarena. Aji Sutra anu keur sare tibra puguh be kaget dihudangkeun ku Jaka Sinangling teh. Saterusna ku Jaka Sinangling diajakan ka tengah imah, anu saterusna Jaka Sinangling ngomong lalaunan. Kieu ye, ya Aji, akang meunang pituduh kudu ka mana ayeuna lumaku sangkan bisa tepung jeung nu jadi pamajikan. Jadi ayeuna keneh akang bakal miang. Ku ayana kitu, akang titip anu jadi indung ka Ayi Aji di dieu nya. Sabab akang miang ayeuna keneh ye moal diisukeun deui nya. Aji Sutra puguh be kaget. Manehna jadi kerung bari jeung rucang-riceng panona. Jaka Sinangling rek indit wanci peuting saperti kitu. Nah kengeng pituduh tisah kitu Kang. Upami memang kitu, abdi oge ngiring Kang. Akang teu bisa nyebutkeun ti sasahana Aji. Akang teu bisa nyebutkeun saha anu geus mere pituduh. Ngan memang ayeuna keneh akang kudu miang. Ngeunaan Ayi Aji wayahna be di dieu nya ngabaturan indung akang. Kahiji aya keur pakumaha-pakumaha. Kaduana supaya indung akang ulah kageteun deui. Ari dina poe isukan ku Ayi Aji bisa dijelaskeun mah ngeunaan diri akang anu miang dadakan. Jadi wayahna nya Ayi Aji mah di dieu lain akang embung dibantu atawa kailuan ngan supaya Ibu Saraswati henteu leungiteun sabab ayeuna akang amitan ka Ayi Aji nya. Aji Sutra ngarenghap narik napas panjang. Kawilang rada hanjelu oge hatena. Sabab hayang milu ngabaturan tapi teu diidinan ku Jaka Sinangling. Tapi kangaranan Jaka Sinangling geus mere putusan anu saperti kitu. Tangtu be Jaka Sinangling teu bisa dipaksa. Nya atuh pami kitu mah henteu langkung Kang Angling. Muga-muga be pituduh anu katampi ku salira Kang Angling teh sing laras Kang.
anu akhirna tiasa pendak sareng Ci Ayu manganti. Kalayan urang Kang, tiasa riung mungpulung deui nya di lembur. Memang kitu pisan harapan akang oge. Tah doakeun be nya ku Ai Aji sing lancar mangsana akang lumampa. Mudah-mudahan be akang datang di ka dieu bareng ejeng anu jadi pamajikan. Kitu be nya penting nama Ai Aji. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing Nitis. Sirawing Nitis. Lampir pasir nulung kawin, taya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat tiluhur, manuk mapang caana berang. Dina tekad makalangan, tumpes segala durjana. Horeng Jawa rasa jati, katentreman harita ngadadak aya. Sirawing Nitis. Naskah Yasana Yat R, Panutur Catur Mang Inoy, Pangreka Sora Dery Sanjaya, Pangreka Musik Rendika MG, Pangjejer Gawe Dewi Miranti, Produser Ajang Gita Noviana, Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangna, taya mega ngahalangan. Gumulung rasa tabunga, rasa hari wangtas ilang. Dageningan jagono taya tandingan. Asikna kasaran sama, nanjur ngaran Sirawing harita. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.